Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali deh kurang kompak ya. Mengajab salam didoakeun sing loba duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahil fatahil jawad almu ini ala tapakuhi fi dini manih tarahu minal ibad wa ashadu an la ilaha illallah syahadatan tudhiluna darul hulud wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud sholatan wa salaman apuju bihima yaumal ma'ad. Allahumma inni as'aluka bismika adamil maktubi min nuri wahika alal mu'abad ada imil bakil muholadi fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad wa as'aluka bismika adamil wahidi bi wahdatil ahad al mutali wahdatil kami wal adad al muqaddas yang kuli ahad wa bihaqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amma ba'd. Yaman huwa fi uluhi kainun amin, yaman huwa fi ilmihi muhitun amin, yaman huwa fi ghairihi latifun amin, yaman huwa fi lutfihi syarifun amin, yaman huwa fi datihi qadimun amin, yaman huwa fi majdihi munirun amin, yaman huwa atahu kasyirun amin. Atina minal khairat wa qina syarra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Qala Allah taala fi kitabil azizil hakim tabarukan bidzikrihi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Al ayah. Sabada nyangakeun salam ka payunun hadirin sadayana. Teu hilap di payun puji nu maranti urang sanggakeun ka Gusti nu Maha Suci. Puja nu biasa urang sanggakeun ka hadrat Allah nu Maha Kawasa. Nya kitu syukur anu masur sami urang sanggakeun ka Gusti Allah nu Maha Gopur. Gusti Allah teh nu ngagaduhan awak urang sakujur. Gusti Allah teh nu masihan ka urang kana umur. Bari eta umur dulur kade ku urang ulah dihamur-hamur. Sabab urang sararea bakal marangot asup ka jero kubur. Bari jero kubur teu kabeja dua gang cikur. Jero kubur dagang bajigur. Jero kubur dagang bubur, komo dagang bujur. Jero kubur taya siksa kubur, aya nikmat kubur. Siksa kubur ku Allah disawiskeun jang nyiksa jelema-jelema nu bala leunghar. Beungharna laloyor, balader takabur, tara daek syukur. Beunghar kitu lamun maot bakal dikusetkeun di jero kubur. Nya kitu kene siksa kubur dicawiskeun ku Allah jang nyiksa jalma nu palakir. Nu palakirna laloyor balader bari kalalupur. Tah eta nu pakir kitu sami maun maot bakal disiksa di jero kubur. Nya kitu kene kanikmatan hirup di alam kubur, kasenangan hirup di alam kubur,
kasuksesan hirup di alam kubur eta ge sami ku Gusti Allah dicawiskeun jang jaman nu baleunghar jeung nu palakir. Beungharna balalagur jalujur daek syukur seperti kieu, nu pakirna jalujur sobar bisa maksakeun seperti kieu. Ieu barokah riungan urang di dunia ieu tersyukuran. Hayakeun tasakuran ieu muga-muga barokah silaturahmi, barokah tolab ilmu, muga-muga urang di dunia dijadikeun jalma nu baleunghar bari syukur. Amin. Jadikeun jalma pakir-pakir bageur bari sobar. Amin. Supaya nalika maut urang kapetik beuti kala buah ngengingkeun nikmat kubur sapat kubur. Amin ya rabbal alamin. Sholawat sareng salam sadua-duana makrunan bita'dim. Muga limpah curah langgeng mengayeng kapaduka alam sofil alam Nabi besar Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam teu kakantun ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'in tabi'ina, ka dieu sadaya penganut-penganutna dimasikna sampai maghribna, sabangna sampai merokena, khusus nu hadirkan urang sadayana janten umatna, muga urang dicurahan dibanjiran ku rahmat mantena nu sampurna. Amin ya rabbal alamin. Tilap disimkuring ngahaturkeun rebu nu laksa ketika bingan khusus kanu mimpin aya riungan khusus guru urang sadayana abdi sesepuh ti dieu kalayan didukung ku tokoh-tokoh masyarakat, dibimbing ku aparat biasa ngawujud irungan, kalayan simkuring ngiring dorong doa daya sanes tasakuran beung madrasah diniyah samenan madrasah diniyah. Hadirin kaum muslimin rupi-rupi sadayana ieu riwang kieu teh pangorbanan sasireun sabeunyereun nu nyadak cai nyadak cau ranginang ringining nu kuah kue kupak kopi dikorbankeun tujuan teh sanes tasakuran ka Allah nyaeta murang kalih urang diajar didikan tina keagamaan, muga-muga tos dikorbankeun ieu ku Allah ditampi di janten ama anu soleh. Amin. Dibalas berlipat-lipat ganda kasayaan. Amin. Sing janten wasilah sababiah aya sampeureun jaga urang ieu menjajah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Si ujangna si neng-nengna pada murid budak khusus santrian santriwatina sadayana muga-muga dijadikeun urang kali anu saleh tur solihah biasa nyelametkeun di dunya nu parat ka alam akhirat jaga. Amin ya rabbal alamin. Doakeun deui kurang alhamdulillah urang tiasa dina ieu wengi kalayawan kaidin pamarentah urang bisa ngayakeun pangaosan riungan-riungan kamari mah keur aya jang corona teu bisa malah indungna omikrona ngilu deui eueuh urang hese riungan kieu ayeuna mah jang corona na teu aya kabur indungna omikron indung corona eueuh mantog teh ieu garanggu geura. Ayeuna mah geus baralik bebas, ayeuna pamarentah urang oge mangga bilih bade ngaraos, mangga bilih bade urang barjamaah tong dilogo-logo ayeuna mah rekepkeun deui tong sameter-sameter pan kamari mah si corona yang ngilu pejit sirit. Ayeuna mah eueuh heg urang bebas, pangajian bebas deui, tenang urang bisa rek ulem ka sim kuring siap, sim riungan kuring ge ulem tukar-tukar di si polongo pinter kodek. Hadirin kaum muslimin doakeun pamarentah urang heulaanan urang teh pamarentah masalaki kiai mah pamajikan masyarakat mah anak pamarentah mah tangan besi gagah sanajan RT kiai mah lidah emas seukeut tua kiai mah masyarakat anu ngaheuyeuk dayeuh ngaminanana. Tak doakeun ku urang pamarentah urang di atasan sampai bawahan ti luhurna Bapak Presiden ti handapna RT jeung Linmas di tengahna saya aya dengan badeg. Muga pamarentah urang ngaheuyeuk dayeuh ngolah ngatur dina kanagaraanana ku Allah disalin dijadikeun aparatur pamarentah nu araradil. Amin. Pamarentah adil teh nu sok nyaah kana diri, nyaah ka masyarakat, nyaah ka nagara, komo kana agama modal kasalmetan dunia sinereng akhirat.
nalika maraot sing harusul khotimah sing bisa nulungan nyapatan wal kiamah amin. Para kiai-kiai nu jadi indung masyarakat, kiai teh hadirin disim kuring malamun urang gaduh putra putri hayang tiasa ngaos Quran seredkeun ka kiai, buka pamajikan odob palanga polongo bikeun ka kiai. Urang ge da talanga teuleung da teu ngaji bareto mingonan kiai nu ngajina. Aya oge anu maot corona atawa teu corona kiai jadi imamna berarti kusruk kiai kurang taduakeun kiai malah aya nu ai nyaotkeun nu maot mah kiai teh disip kuring mah sok dibagi ATM tara nganyuk. ATM teh amplok teu nu maot ulah disaruhakeun. Mereka nu maot jangkung kiai cepek masyarakat 10.000, maot ada petekel kiai gocap masyarakat 5.000, lamun maotna pendek kiai 25 masyarakat tong dibere urang. Biasa nampak nyolatan mayit doakeun urang para kiai khusus kiai dia pilih urang sada sepuh di dieu, para kiai mah diwiji-wiji da seueur kiai datang ka dieu teh daya matang loba kiai tepati walalau kakara ka dieuna oge ngendai di kiai mah da jeung para kiai CS para kiai mah kabeh oge ai maneh saha pangeran cenah Allah ai akang Allah da weke daheunya ai nabi maneh Muhammad sarojeng nabi dewek nya cenah maneh cenah eta na ka Abu Bakar Siddiq mah heuh sahabat carua ieu nya salam dring ya ieu baturan para kiai-kiai khusus kiai pilih sepuh di dieu umum para kiai di mana bae heuyeuk dayeuh ngolah ngatur dina kaagamaan boga para kiai paranyangkeun umur salalager balalager barokah amin tambah rizki seueur halal ngadorong kana ibadah amin dikuatkeun berjuang ngajukeun agama Islam sing ahli sunnah wal jamaah amin ditolak tina sadaya panca bali jeung sakabeh musibah ku Allah amin putra putri sing saroleh tur solihah amin dibeungharkeun tiap tahun berangkat ka Makkah amin maotna sing husnul khotimah amin dunyana sesa-sesana muga sing bisa mobil jeung tanah jeung meuli sawah amin padagang-padagang panguli-panguli patani-patani pambisnis-pambisnis palobang-palobang palodon-palodon helodon dia teu disum kuring mah aya usaha ngalodon teh ngalah untuk gelap ngalodon mahal tuh gelap teh nu 8 cm 10 cm 15 cm nu kom 20 cm mah ditukeurkeun jeung apaan sabeuteung keneh jeung si bule tah di dieu mah jarangnya ngalodon ngalah untuk gelap di bongkaran pasir teh untuk gelap nu harera geuna tah teu untuk dapat teu gelap teu untuk naon teu puguh hera gelap eta mah herang cara lanyam menang 3 5 10 cair talalair disimpuri bae kusum nampolan hunyur eta kaya hutu gelap teh dina sing ngain ngarin tilun opat keur dijualna kana HP dikirim ka urang luar negeri kasih bule tah eta hutu gelap ngaranna teh ngala hutu gelap mah ngalodon ngalobang ngalodon dagang kuli tani doakeun kurang pak nu kasab dagang kulit tani rek ngalobang rek bisnis rek ngalodon muga-muga sing dibarokahkeun hasilna amin ladang barokahna bisa nabung jarah katana suci Mekah Mukarramah amin sesasana bisa nyeun masjid jeung madrasah amin kadena bisa meuli tanah jeung sawah amin ya rabbal alamin sakitu dua tisim kuring saka ngadoakeun ka sarerea ieu riungan tasakuran samenan diniyah diayakeun siraman roh hani siraman roh pangajian teh siraman roh aida angma siraman jasmani mah menginum siraman jasmani mendaang siraman jasmani mah menyanet siraman jasmani mah mengudud siraman jasmani mengopi siraman jasmani eta mah tolab ilmu mah siraman roh bisi roh gering gecus suntik gering ieu mah tah disuntik kunaon cenah make kudu di siram roh jasmani siram rohani siram
karena lamprek urang gering jasmani moal ka neraka, tapi lamun gering rohani matak ngubruskeun ka neraka, alam baka cilaka urang gering rohani mah. Maot di jero kubur ditanya kunaon make sia disiksa, nyata muncrut moal. Sia make disiksa nyata cenah teu ngopi moal. Kunaon make disiksa? Teu salat, bae disiksa teu puasa, bae disiksa teu ngaji, ta eta mah kudu disuntik urang rohani urang. Maraban beteung urang jeung udud kusungut ka itu ka dieu. Ai roh urang teu diisi, cilaka urang. Sabab urang mah di dunia masalah kadar bisa beratangakan, akhirat tujuan itu betak roh kudu cager urang. Insya Allah lamun cager roh urang masalah dunia akhirat betak. Alhamdulillah ieu pangaosan tasus siraman roh hani tolab ilmu teh siraman roh hani. Sok urang niat tolab ilmu bisi teu barisa bisi poho deui niat ngaji bisa tuh tolab ilmu sok niat tolab bismillahirrahmanirrahim bareng ayo. Nawaitu tolabal ilmi biniati tolabi mardotilah wadaril akhirati wa ijalatil jahli anapsi wa an sairil juhali wa ihyaidin wa ibqail islam wa syukron ala jami'i ma an amaullahu alaina minal imani wal islami wal ihsani wasihati wal afiyati wariki wal akli wa ghairiha wa taubatan mingkuli dambing kabir wa sogir wa dambit dohir wa batin wali dab'i jami'il masoibi bidini wa dunya wal akhirati pardolillahi ta'ala niat tolab ilmu. Kat kurang-kurang nama dua tak napiye nya katalah komo kieu sanajan kiai ge kaki jejenger mah maka tala salamar eta teh niat tolab ilmu dilawan wanyang. Da kudu niatan diterima mah urang diuk Cimogog wae. Nah teu pugu niatan kita di Palanga Polongo. Di akhirat teh maot. Cek malaikat teh sok ngaji satara. Oh sok aing nyieu tolab ilmu. Hayang ngadengin niat tolab ilmu aing mah cek malaikat hayang nyaho. Urang talak calak tak ceuk deui ini teh cenah ji cek malaikat. Dan sing eucreug. Innamal amalu bin sah amal rek salat zakat puasa ngaji tolab ilmu biniat kudu sing lempeng nih niat manya rek tolab ilmu oh ieu tolab ilmu hayu ka mana apa di Ciwangi nu ngaji da langsung surade geus repet jaer oh siap-siap sok nya tukang cuk awena teh haja diganyar urang ngorolok dosa sok cuk pamogetna teh niat tolab ilmu kang heuh sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumagodin. Nah, cenah Kang puasa eta niat buat tolab ilmu Kang. Bener ceuk awena teh sok ku kami. Ngepoho di aing mah ceuk bapana. Sok ku kami suatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. An uri jakatal fitri. Jagat fitrah tidak polongo eta mah ngaji niat ngaji. Iya asa kakara ya asa kakara palongo gua bener niat tolab eta mah niat tu bieu mah niat orisinil dina kitab sarah taklim kudu ngaji bener-bener eta santren 7 tahun kakara bisa ayeuna nu pendek mah niat nu odog kieu nawaitu tolabal ilmi padahal ta'ala nggak usah gitu jadi toki kiai ada ongo mah panjang nu bieu mah hade niatna ge can barisaeun kuringnya sorangan gua mah asep eta kiai cenah lain banyol polongo barisaeun kiai mah kabeh ge kiai barisaeun gitu kan aya kiai cara sim kuring agul hay diajak-ajak batur
nawaitu tolabal ilmi niat nah tete nawayan winiatan niat sing lempeng urang rek dagang sing alus tujuan supaya sukses rek kawin sing alus tujuan sing alus niat supaya sukses jadi manor jadi hansip jadi camat jadi presiden jadi RT sing alus niat hayang diganyar mah jadi RT nah urang jadi RT niat jadi RT sejak kalau jadi RT arek korupsi raskin lillahi ta'ala. Nah urang beung harente ikan ada kapang jero nah ripuh goreng niat tuh korupsi raskin sacenil itu no urang sing alus urang betak dagi mah kayak leutik ngabahas nu korupsi RT dua digelut urang ai kai baksa di itu mah nu di luhur teh nyaho eta bagian Habib Rizik eta nu jeung Habib Bahar nu baksa korupsi pamarentahan wani eta mah gelut da urang mah korupsi baksa raskin lemet kieu mah ki kampung lah nya sabaraha tanggana RT kayak waku urang gedebegkeun misalnya tapi lain RT ieu teh kuringnya da dulur leutik budak keneh ya teh mah teu sanggup teu urang cek RT teh aya RT gede adab kadewek lain RT ieu polongo RT lemur cek urang di ditu hancak ade poho niat tolap urang hayang kawin ieu supaya sukses rumah tangga urang ulah nete semplek njak semplak urang kawin kamajuan sababaraha tahun anak kereneut boga imah-imah can kos umang hayo ngontrak kamajuan sing alus niat kawin polongo urang ieu kawin ieu supaya sukses nah ieu teka kanucan kararawin tak ka pamuda-pamuda kieu nawaitu nikah rek kawin teh iraha ke deui ai laku nawaitu nikah litasini dinilah walitaksiri umat Rasul lillahi ta'ala itu niat kawin tah sejak kawalan nikah rek ngaraksa agama Allah bisi tibakan ajina jeung rek ngalobakeun umat Rasulullah karena Allah gitu tah niat tajang atau bapak-bapak rek namahan gitu tah nu laku ceu urang balap eta ge sok diadap unu kolot laku disengek dan nukolat baca di polisi nalang patun cek lulumpang metak hiji can ayo aku menang sieun teh kok majikan heloknya bener ya udah baik teh sieun mah mati lu opat eta sieun aja ti ku helok hawa aja bener teh ku anang sieun helok aya kan perangan mah lamun urang ngenyot susu pamajikan caina diinum jadi sieun cara kolot ku budak sieun gapting tidinya lalakon eta teh ye soalnya wana bidang lalaki sieun pawe teh pasti eta apa bisa panda sunat pancek bisa istri teh not nyen kenyot kurang teh bisilanana eta teh aya caian mah diinum wah talu ke urang teh bangun sok diararinum si polongo teh sarieunna urang ngus panas terehnya repet dok lain aya kitu anana haja kade poho nawaitu tolabal lamun nikah mah sejak kaula nikah rek ngaraksa agama Allah bisi tibakan ajinah jeung rek ngalobakeun umat Rasulullah karena Allah niat kawin metak sahabat nanya Kangjeng kunaon cenah nikah mun alus niat bisi tibakan ajinah cek Kangjeng cek sahabat cek Kangjeng Rasul sahabat ya sahabi janiatu wahidatun tuhbitu amalahu sabiina sanatan sahabat matak sakabeh niat kudu balener komo niat nikah mah karena bisi tibakan jinah sabab janiatu wahidah jinah sakali bisa ngelebur amal ibadah 70 tahun naudzubillah bisi tibakan matak aya bab perjanjian alus niat sakali jinah ngelebur amal ibadah 70 tahun dua kali jinah boga amal 140 tahun dihapus kabeh matak aya bab niat sing bener rek nikah niat sing berek tolab ilmu naudzubillah diraksa urang si jadi kerja masyarakat soleh amin ya rabbal alamin gitu duh tibakan aja gagabah jenazah ka boga ibadah urang 70 tahun dihapus urang wali taksiri umat Rasul kawin mah rek ngalobakeun umat Rasul supaya boga anak icu turunan paloba budak kawin teh
Ieu mah geura kawin incuna hol ninina kadinya. Kawinnya neng nikahnya neng muhun naon di mak tah cenah dang obat. Jang naon bisa orokan cenah sia. Mana balegug nini goblok. Incuna kawin cenah dang obat bisa orokan. Apa dikawin teh polong supaya gua budak goblok. Nini emplon. Atuh budakna teh emak apan haram mah haram. Na Qur'an kitu meunang ada obat haram ceuk budakna teh. La yahilu lil imraati antas ta'mila dawayan wa habla. Wa dijawab haram hukumna ka istri-istri ngadang obat supaya ulah kereuneuh sanajan titah salaki nu beurkeun dunya akhirat komo titah ninina. Pates nini kitu. Urang haram ceuk eta budak sakola budak da ngaji. Ceuk ninina teh baru. Da aing mah teu nyaho ceuk. Meureun buku budak teh angpeng kuno kana aja neo. Banyak ka minggu teh dak cenah kuno cenah hayam aing teu ngarennog. Kakala garenut. Cai obat ka mereka mana? Dipicu cenah janela. Ih, pasti saku hayam. Aing aja di kalemret cenah ieu teu ngarennog. Lain dikaucingkeun sia mah cenah. Haram porong haram. Tadi denge zaman ayeuna mah cikru he simplon magelebok anu kitu. Haram ceuk Kang Rasul oge batak eta ngaji mah kanyahoan ku ngaji mana Qur'annya nya salah Qur'an mah. Haram tuh ane. Aing ngaji kudu kitu kudu tolab sing bener niatna. Kawin mah kieu niat kawin, kieu mah niat tolab ilmu. Nawaitu niat kaula dina hate. Qasdu syai'in muqbi fi'lih niat teh. Ngalaksanakeun hiji dibarengan jeung prak diuk bari dedengekeun diniatan lempeng kalan babarengan bieu itu niat tolab ilmu man kharaja fi talabi ilmi kana fisabilillah sajaman nu kaluar ti imah masing-masing datang ka dieu ti kulon ti wetan ti kidul ti kalen datang ka dieu rek maksud naon tolab ilmu kana fisabilillah lempang-lempang kieuna sarua jeung perang sabilillah amin man mata syahidan lamun maut di pangtolaban dia langsung ke surga maut syahid amin buka orang sing maranaot aing keur tolab ilmu tong ayeuna jaga deui pokoda mah sing maut ke tolab supaya maut syahid rek aya bisa aya panitia rada julig sok misila eta aqua teh make enrin atau make kiodan nyaraneut di modar tewak panitia kitu nulungan cenah ka surga karunya halus panitia tewak kurang bui 7 tahun parah batur nulungan mah niat teu naon cenah ka surga daripada mau teu pararugu mending keur tolab ilmu di baruang pugu-pugu ka surga lo pada dengean jangan adu jak heurin kok loba hutang mending kojor mending depot hancak ada po ya teh 2 jam cek abah cenah 2 jam kiai tenang jeung 70 jam can ngempor mah lah da ieu mah resep moal eta moal tunuh hodam nyasar mah tunuh nah tuh apaan kopi aya tunuh bener tuh tunuh keneh pereuhkeun keur parsin bolodog nah tunuh keneh kok wudun tunuh keneh belum kan mata anak perak ku tunuh lo berdengen gedebek sok kos teu panas eta kuntung beuleupkeun sok anu ipis kulitna naon kok diomong-omong ngegrepek pipi kieu geus sok kumaha kana susu awewe ngegrepek nya teu moal dibere peuting hancak ade poho engke lah ada dapan sajam diuk sajam sasarepetan nu begitu ka dieu kolot tolab lo pada dengean ngoceh geura hanca nawa itu tolabal sejak kaulah tolab menahate tah di alam nasut mentas kalam malakut langsung kalam lahut lam jabarut mentas kalam lahut ka Gusti Allah bejahate urang Gusti abdi dongkap ka dari teh taenas biniati tolabi madotila niat abdi tolab ilmu Gusti supaya kenging ridho Gusti Allah jang naon ridho Allah make ditareangan ku dia ceuk Gusti Allah kana roh urang
Gusti jalma menang ridho Allah mah genah, hirup di dunia genah, di kota genah, di kampung genah, di leuweung genah, di lemur genah, dina jero cai genah, dina seuneu genah. Na seuneu ge pelem. Nabi Ibrahim na jero seuneu 40 poe 40 peuting dibeuleum, dibakar, diduruk ku Raja Nomrud. 40 poe 40 peuting disemprot ku minyak wijen, disemprot ku bensin Pertamax. Diguarkeun teh seuri teu neurak kumis-kumisan acan. Kunaon mendeuk teu neurak Nabi Ibrahim bakar. Ya narukuni bardawa salaman al Ibrahim cekuran. Seuneu tis anjeun salamatkeun Nabi Ibrahim sabab Nabi Ibrahim teh hamba kaula menang ridho kaula tuh. Nah menang ridho genah seuneu oge. Misil urang sok tolap ilmu, kari-kari urang teh maot, na buku amal ieu teh menang ridho Gusti. Cek malaikat teh Gusti ieu jelema sok tolap ilmu, maotna menang ridho Gusti. Kumahakeun Gusti? Cek Gusti malaikat ka surgakeun, loba gandeng. Tewak ku malaikat, breng dialungkeun ka surga. Tika dewat kana kabal, gulabluh ka neraka. Cek nu tunggu neraka teh, woi. Saengna ka jelema ka dieu. Urang coba teh, naon deui ka neraka ieu tika dewat kana kabal. Kunaon deui ieu neraka pareum. Pareum neraka teh polong. Teu neurak teu. Lamun aya jelema di dieu kari-kari menang ridho Gusti Allah, maot samisilan diarek ka surgakeun ngeun mentog langsung ka neraka. Atuh moal neurak-raka teh moal ridho Allah mah moal. Meutak urang tujuan tolab ilmu teh supaya kenging ridho Gusti. Buka urang sarea dicatat na buku amal masing-masing nalika maot urang jadi jalma menang ridho Allah. Amin. Hiji. Dua, tolab ilmu teh bisa hayang nyaosok budak sina malah santren, sina ngararaji, sina mingonan, sahriyahan, sina ngara ilmu. Hiji menang ridho Gusti Allah, wa daril akhirati, kadua bakal hasil desa akhirat. Naon di dunia paling 70 tahun, naon di dunia paling 100 tahun, akhirat dibaca waktu. Akhirat mah khairu abqa, langgeng. Akhirat mah bako, langgeng. Teu aya miteh tungtungna. Petak wal bako salah satu, bako teh tilu. Lain bako sebul ya mah. Wujud kidam bako teh tilu. Nurutkeun dina kitab Umul Barohin, hiji bako nasibi, dua bako zamani, tilu bako hakeki. Bako nasibi langgengna jelema di dunia saumur manehanana. Lamun umur 70 tahun berarti langgengna 70 tahun. Aya mimiti aya maotna jelema. Bako nasibi ngaranna. Langgengna aya bako zamani. Maot jeblus kalam akhirat aya mimitina. Kaitu nama hirup saumur-umur maot. Bako zamani ngaranna. Wujud kidam bako Allah teh bako mah Allah bako hakeki. Ayana Allah mah teu aya mimitina, akhir Allah mah teu aya tungtungna. Butak bak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gusti abdi teh asalna ti Gusti, didamel ku Gusti, disimpen di bumi Gusti, kedah ibadah abdi teh ka Gusti, wa ilaihi jeung ka Gusti abdi teh rajiun, balik ka Gusti Allah. Eta mah bako hakeki ka urang. Ieu na menuju ngararaji ka dieu teh hiji supaya ing desa akhirat, ka hiji urang menang ridho Gusti, kadua ka ing desa akhirat. Muga urang sesing ka desa akhirat. Amin ya rabbal alamin. Atuh di dunia, nah di dunia ampun cerewet ku dunia we deui. Kumaha sejajan deui. Ripuh. Loba hutang mah deui. Lalu nagih, ning maot. Surga puguh, loba dedengean, rehe, gunung elegan. Akhirat hiji tolab ilmu teh dicatat urang sok menang ridho Gusti Allah. Kadua desa akhir. Katilu wa ijatil jahli an nafsi, tolab ilmu teh ngilangkeun kabodohan diri masing supaya segala nyaho. Naon ieu teh cai, naon ieu teh misilan sukro daang, naon ieu misil ale-ale dahar, naon ieu endrin tong buruk pejit, naon ieu arak mah moal ngelot leumpang talanga teu leungeu, naon ieu mah ieu misilan sukro daang, ieu taik me piceun
yuk jauh dang ieu mah caduk pijeun kurang nyaho mah genah nyaraho ieu cai urang hayek nginum make ilmu nginum nage rukun nginum aya 5 coba rukun Islam rukun nginum aya 5 rukun Islam aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji ayo rukun nginum mah 5 di nurutan hiji di mana rek nginum teh cokot kuleungan katuhu kadua bismillahirrahmanirrahim katiluna nginumna tuluy regot kopat teuneun deui kalima alhamdulillahirabbil alamin minum ceplus cai kada beuteung kiai cai ngomong di jero beuteung Gusti abdi leueut cenah ku kiai eling ka abdi kanu ngadamel ka Gusti mana bae cai Gusti sehatkeun patuangan kiai salalamina ngaduakeun da eling nginumna nginum ke jelema polongo supaya regot-regot pangpengkeun wae teu bismillah acan cai jeblus kana beuteung ceuk ke cai Gusti abdi dileueut ku jelema polongo teu eling ka Gusti cenah muncrut isuk-isuk langsung nyeri beuteung cocok menang lain sing eling maka ilmu nu ge kiai mah samarangan regot berhodam niat tolab ilmu ridho Gusti desa akhirat nyilangkeun kabodohan diri masing-masing tolabul ilmu naon ngebadeg pan ilmu teh santri yang bisa macaan kitab ilmu nahu bagaimana lamun dia santri supaya bisa adegan Arab kalimah ilmu sorof bagaimana lamun hayang bisa maham masalah-masalah ilmu mantek bagaimana lamun bisa ngartikeun Quran ilmu tafsir ngalana ngartikeun hadis ilmu hadis ngalana lamun dia mah lain hayang kuat keimanan ilmu akidah hayang kuat Islam ilmu fikih hayang kuat ihsan ilmu tasawuf aya ilmuna ieu mah bisa ngaji Quran nerelang mahrijul huruf ilmu tajwid lainnya mah supaya gering ilmu sene eta badeg ilmu mah ojo hese leuy ilmu naon tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin aya nangan ilmu teh fardu banget ka muslim laki muslim awewe ilmu sene pan ngabadeg ilmu teh kurang dieu tau betak kudu mah santren teh dieu urang ieu ilmu isim nakirah ieu isim makrifat ieu harap khos ieu harap am kapani aya teh nyaho urang ilmu sene diala jangan naon ilmu sene jangan ikan kiai cenah kiai diteluh engkar-engkaran kiai ki jajanger nah jauh jadi kiai na gitu mah jangan kayak ngerakeun hakan teluh da jeung jelema kerem kas karena jadi kiai na ngara di teluh berjamaah ulamanya na nyelik kunaon kiai buku disantet teh si polongo nah tah kene eureun jadi kiai teu sah jadi kiai naga cek kiai teh ngaledek ka dewek lain ngaledek heuh si eling polongo tah depan ieu mah loba di urang mah ilmu santet pan hakan jeung belingna kainya ngendi simpur itu ditoropok ka dieu eueuh tak wani nerangkeun lah dia bagus terus samarangan ngaji teh ditoropong heula kang ponget karena ketuan santet lamun pek aya teu wani ai mah bisa mantog dewe ke urang samarangan kieu leuh terkodek ieu mah memeh asup ka hiji pradi toropong teh lemur pada ilmu toropong tinggal itu itu ditebocot kieu ini beunghar aing mah jago hodamna coba aja go hodam teh itu jago ilmu da buah seret gua ilmu naon ieu ilmu tawakal ka Allah ceuk abah teh moal kuat beunghar pangeran macana sok naon usaha siala usaha ge jadi menyegi ka Allah wah ieu nanya ka apa ka baban itu kan Allah ka pangeran beunghar langit nu Allah bumi nu Allah cenah mengalih teh pangeran moal ieu mah teu proposal naon lieur Allah proposal kayak mah teu tahajud teh duit ke masjid belikeun cenah pangeran lepas
HD nya teh ilmu tak ilmu tak sebenarnya ilmu gitu nama tuh bisa biar kasereankeun pek tableng mah siap bangala duit mah taluk kayak pokoknya nama yang minta duit jadi bakal orang tuh duit kena cenah orang cenah kiai tenang teman mau diupload mah tuh abah mah cenah jangan tuh upload mung cek gitu dengeunah cenah corona da mesti gak ai becara ka itu mah kesim kurir teh abah teh ditu teh ki galak cenah mana meni limpe bagus teh jeung batu kayak galak kasih ka itu mah di dieu teh cenah kayak serem eta mah tapi biasa geus ngadatna padu kitu mah khodam peperepetan kurang-kurangna biar ngaguru sim kuring bedi guruan ilmu aku muka-muka sim kuring sing jadi murid mantenanya amin atuh hese ngalap ilmu cara kitu mah keyakinan langsung kuatkeun ka jago eta jam ngalah duit hese ngalawan dengan kitu mah bari cicing molor paling kayepek git mah ka masjid ka imah hai duit loba di mana dan dipun teu proposal tarana apa proposalan kos pangeran cenah boleh percaya ka Allah langsung ka Allah mana nyerepetna udang ka pangeran yang rezeki kenaon jeung jelema cerewet bisnis jeung masyarakat bisnis jeung kiai komo jeung awewe mah cempleng lieur mending ka Allah yang duit hudang jam 2 urang menta gawe mah aya duit pan kakara deket salaki teh hahahe ngadarai aya duit make lepis beri nangkuban dasar awe kolongok aya we kitu aya duit seri aya duit seri aya aya burung eta mah kitu mah dan hebatna we aya duit seserian tah duit ngadat eta we ngarti kana duit ingon kitu mah tah barokah we kitu mah ulah dua dipiceun aya duit monyong aya kitu eta mah ti baheula da monyong kudu papas we kitu mah kada rata hanca kada poho tah tolak ilmu naon nu diaraji teh urang pasantren sakola ai sakola mah ilmu na mapai ieu tah mapai dunia paparapasan sakola mah terus ka itu ti dieu ti eta naon ai ilmu sakola mah ti dieu teh ti misil ieu teh Indonesia pan ilmu teh dibeudeutkeun ka dunia teh saduniaeun ai dunia teh 5 benua Asia, Afrika, Eropa, Australia, Amerika wapai sabenua teh 30 grup negara sabenua urang aya Asia sadina urang negara Asia urang 30 grup negara Asia teh encan Afrika metak sadunia teh aya 260 negara hukuman ku Quran papai sakola mah mentas-mentas ka koropasannya nan eusi beuteung nya jang meuli mobil yang meuli kapal ge jang dang tambah kalaparan mau tutus sekolah tapi pekna santren naobros ka jero kubur nah uleng kunaon sia di kaca nu kumangkeun jero kubur kuat ngajawab moal ka itu mah naon mah ngaji mah ka itu langsung ke dunia mah naon teu reret patut lah teu kudu bisa ngaji teu kudu eta itu bae jelema bodoh teu basa teusing beunghare geuningan meuli sabun sahejoun meuli sukro sabereumeun teu nyaho duit teu beunghar aya alanga polongo atuh da duit mah nah runtah patut tuh mah urang sok boga ilmu man arada dunya fal bil ilmi wa man arada fal bil ilmi wa man fal bil ilmi hayang dunia ku ilmu selamat akhirat ku ilmu dunia akhirat ku ilmu sok ngalaminya geus cek urang terus godo tong mikir-mikir galeno keke ngilid galeno nama sok budak sina ngaji tong sing teu jajan reuntah nu kitu nah ngaji sing jongjan urang itu mah geus boga ilmu babari nana ge nyinglid ilmu sok kebejaan sina ngaraji budak tong sieun teu nyatu
naon boga ilmu jampe mah simpuri ka jampe jelema kunaon geuring feh numkeun salaman 5.000 lah lumayan galeno urang beuleum geudeun kana sarimpil angin komo ka mana jeliku salam gimana teh di Jenagen naon deui jeung si Neng geuna tah mun cenah kiai kieu ieu teh si Neng teh datang pameget si Neng mundur si Neng tarik pamegetna mundur geus teu sabar geus wae tos 25 tos kuliah ieu tah lah hayang buburusin nikah ceuk ieu teh nu kitu mah teh ilmu pada jodoh kalau bade dengean kumaha ucapan ajengan ya cono nah cai bacain apa inumkeun naon udah si Neng deui Senin narik budal Kemis Senin 4 Kemis 8 12 pancuran emas beunghar ngora-ngora mun feh inumkeun manikeun ke lawan balik sasalaman bukan amplop 300 lah pirangin tilu feh 200 sasik jeung urang ilmu dilawan niup cai tilu angin kuat 300 cuk urang teh kadung niupna teu 5 kali suwe gope cuk urang iya ilmu nu kieu ilmu jabe ilmu babalik bae mana naon ke sok urang ilmu ngompak ban 2000 nah ilmu kiai mah sungut kiai mah seukeut 700 gabah sok sina baroga ilmu budak ilmu babari naon ilmu mah niup cai ge 300 bieu mantok we ting kawin ting can aya jelema eta aya jelema gering ka ieu mah bareto teh nama sok nama jelema apa nya mah lain tukang tableg kuring mah tukang jampe asalna nama jadi paranormal pada 5 tahun ke Medan 7 balik ke Aceh Malaysia Singapura Brunei tuan ngabawa asup kana koran baheula da HP baheula teh barang balik ka imah cicing urang jadi kiai ayeuna mah lah tukang tableg jadi naon jadi duit kalau pada dengean waduh teh apa sok aja aya kamari aja ya jelema mun deui cenah aya teh cenah kiai cenah ieu teh tah lumpuh Gusti lu bulan minyak feh terbang lebih jadi gitu darang dong leweh atuh nun alhamdulillah beres eur barang aya jelema gom lu beteungna datang mah capek bareng cimanda ulah feh cuci barang penting teh lah isu ke kences yang seorang balik sieun teu kences teh Gusti era dewek ieu hidup teh isu kayak kadi jaga nuhun yang santri cenah kences akhirnya teh syukur bawa eta beas ka kobong lah loba dedengean cik urang aya jelema kamari budak leutik keneh gering deripu siap nyeungkeun teh lah nyeungkeun we barang ningas kap minggu kadinya datang ke Nyambarantang kumaha sujang teh maot cenah maot eta aing gagal na ceuk kunaon jadi kojor atuh da budak leutik aya dijape ku hijib ku aing padahal budak mah sholawat sabalik ieu teh hijib nu panjang jadi eta overdosis keberkaan eta orang panjang teh syukuran mau rantang ka dieu teh pukul 7 nasi goblok baca orang teh orang teh pasti cager itu budak ka Marantang teh kumaha si ujang cenah maot cenah eta urang gagalna aya capek gitu ai urang mah capena kieu kiai mah teu salah ai capena dewek teh urang teh Gusti lamun ieu budak rek panjang umur tegar kolot jag waringkas cagerkeun ayeuna tong diengke-engke kagok ngeun lamun ieu jelema rek naot minggu hareup eta pagetok ka lieur-lieur sina kojor langsung langsung beureun daek pada minggu engke kagok tangga budak ke pae tangga jeung urang bata barang inuman kolot karakok maot wae meureun barang tujuna ka imam Marantang ya coba teh kumaha si ujang teh maot cenah teh urang ngagawe teh kumaha duit kamari mesen 100 kenae cenah kiai da ieu mah cenah syariat urang mah cenah bisa dicokot deui ceuk ieu teh eta mah da ai ku ilmuna naon ge buku ilmu mah bener ieu mah ilmu khodam nu kitu mah kuat ku ilmu tak sok budak sieun negara ilmu urang ilmu supaya bisa ngaji Quran mah ilmu taj
tajwid bisa ngaji Quran budak sih ngaji Quran sok pala santrekeun engke mak dibacakeun Quran ku budak urang maot cang jero kubur kagabah yuqraul Quran nurun fi kuburihim dibacakeun Quran ku anak urang cang jero kubur urang nobros tah mah listik tah balik ka dieu nyorongana tuh panon poe ka dunya tapi Quran dibaca keceblos ka jero kubur cang jero kubur teh kagabah ku Quran mah geus itu percaya sina paeh jelema ayeuna ku sare duakeun langsung urang geus paeh teh ngaji Quran luhureunna sararea terus SMS kurang bagaimana ke dalam kubur gitu pasti celogo kemana cang euy tica rasanya kerja orang punya bohong ieu baca keterangan cek Quran gitu Quran mata urang mah tong ngaraji uline budak sih ngaraji kadinya pan kata udah teh maot budak ngaji pempacang jero kubur cang cekeun malaikat naon dia cang apa naksi aja Quran alhamdulillah atuh jeung ai malaikat ka dia naon rek neungeul sia cepat tara salat geunah dicorongan cing malaikat meni atoh nya ngaji polongo biasa salat meni atoh da ceuk entong heung dipopongkol malaikat nyangan urang kalan kemeureun cenah para roek di dieu teh cenah caang nya naon coba cang apa naksi ngaji ku atuh cenah caang ka dieu ai malaikat kan ka dieu apa ngagablokan secadu salat geunah cenah ieu dicorongan ngaraji sok geragenna di dunia serta tanggana ngaji bersin ngaji Quran sok tuh bisa dikakiaikeun tinggal ngamodalan nah badai sabaraha tanggana modal ngaji sok kurang jadi di terpaksaan ngaji main listrik paling listrik sabaraha 20.000 sabulan tambah poek anak sia mun geus kitu kan kadena da ai gaji tuh jadi gaji kiai mah Allah nu ngaji nage kiai mah langsung peperepetan jam 2 kana janela sikoropas mantep kitu urang sok budak seneng ngaraji tolabul ilmi paridotun ilmuna ulah samarangan ilmu naon ilmu nahu bisa maca kitab ilmu sorof adegan kalimah ilmu tafsir hadir Quran ilmu tajwid maca Quran ilmu hadis kata hadis ilmu akidah muatan keimanan ilmu fikih muatan keislaman ilmu tasawuf muatan keisanan di arkanin salah satu rukun agama teh 3 hiji iman 2 Islam 3 ihsan jadi rukun agama teh aya 3 arkanudin salah satu rukun agama teh aya 3 kade poho deui sabaja rukun agama teh Ibu 3 hiji 2 3 ih eta teh rukun agama iman rukunna sabaraha hiji gen Islam rukunna sabaraha hiji 5 ihsan rukunna hiji genep jeung 5 sabel 11 derajat hiji 12 masih inget kena diri masing-masing 12 liang nawak urang pan nawak urang aya 12 liang ceuli 2 panon 2 jadi 4 irung 2 jadi baham hiji jadi pujal hiji jadi liang hareup tukang 2 jadi 12 kade kabeh teh nawak urang teh liang teh 12 kade salah ceuli 2 aja jentre mata 2 jadi op irung 2 jadi gen sungut hiji jadi bujal hiji jadi yang harap tukang jadi 12 oh susu kata-kata kalun eta si polongo mam si nyeungsreung wah nipeng kain jadi poho susu 2 amplon aya lihat teh cer-cer eta teh urang ge hirup ngecoci susu berete tinung urang aya liangan susu 2 jadi 12 masalah pada keterangan bilang ku urang da agama oge rukuna 12 teu boga ieu liang ieu celaka 12 liang hiji nu hareup nya laku lieur rek lentang kulinting udah raekeun ini sekawin dipolaikeun lah liangan si polong langsung nyorangan hese polongo
Eta aya keterangannya tapi salah. 12 la ilaha illallah 12 huruf. La ilaha 12 ilmu, genep ilmu dohir, genep ilmu batin 12 selirah oge. Mata Kangjeng Rasul dilahirkan tanggal 12. 8 jeung 4 12. 8 jeung 3 12. Genep jeung genep 2. 7 jeung 5 12. Eta 12 mah pek urang rumah tangga bilangan 12 hitungan kena eta mah nodal maneh Rebo isi Neng Ahad Rebo 7 had genep wah jadi bos maneh bos naon engke geura jadi jika ngadu ke Jakarta sagede jadi bos peperepetan. Hei jangan maneh urang macam nah udah maneh pemajikan Salasa maneh Sabtu salapan 3 12 wah maneh mah tuh kudu ka kota cicing lembur dagang usaha naon ieu mah ka Mekah ge ladang kai ladang kebon ladang sawah di mana sawahna nang maok di mana pabrik teuing yang digableg ge ceuk urang boga engke mah di lembur kumaha ku pangeran ceuk urang nu kitu ilmu jarobat ngaranna jarobat hadasiat mahsusat makulat jeung mah teu kudu diaji nu kitu teh ngan kitu mah 80% nu kitu mah lolobana kitu Ahad alun pek Kemis majeng Senin kana dagang na teh laris babari beunghar eta tapi cenah kuring Senin pemajikan Kemis kokoro ye dan aya anu ngadang bodrek teu cager ku bodrek na ku oskadon cocokna jeung paramek dibodrekan masa kebet kakala beuki lieur talang ateuleung beda ada syariat nu kieu mah jari syariat mah teu bisa ngan lolobana kagalibat ilmu jarobat 8 yakiniat hadasiat yakiniat 100% doniat don 80% sak 50% 40% tak nu kitu mah ulah teu percaya teuing ulah percaya teuing tingali gambar pek riet mah bere bodrek lamun muncut ku diapot arateul bere nosib reun batuk komik lamun corona vaksin ulah jelema corona dibere bodrek teu nyambung da kudu keuna mun saya muncrut bere bodreknya mana ya batuk bere diapet menyangising da teu nyambung syariat nu kitu ngaranna eta urang syariat tarekat hakikat iman Islam ihsan akidah fikih tasawuf hukum akal hukum syara hukum adat ngagendeng kuat bangunan hiji pondasi sing hebat langsung ditaplok urang pelester kunaon akidah pelester aci ku ilmu fikih rapi hayang beres cet karena beres bangunanana urang kitu urang agama oge urang kalau rukun agama nu tilu iman Islam ihsan sinyao iman ka Gusti nomor hiji iman ka Gusti Allahu la ilaha illallah qayyum sinyao ka Allah teh la ilaha anu teh pangdoy sembah angin Allah anu Allah teh wal hayyul qayyum anu hirup Allah teh teu maot beda jeung jelema urang aya maotna jeung lata urusina tu wala naun pangeran manunutan muasare anu lahu ma fi samawati wa fil ar anu nyeun langit jeung bumi nu ngamiliki langit jeung bumi jeung eusi-eusina nu Allah kabeh ge langit nu Allah bumi nu Allah jeung eusi bumi di luhur di langit aya panon poe bulan bentang alas nu Allah danang Allah di bumi nyeun gunung nyeun tangkal kai nyeun wahangan nyeun sawah nyeun jelema nyeun oray nu Allah kabeh oge jelema ge nu Allah urang ge nu Allah ieu teh buka leungeun amanat soca amanat pamajikan amanat lain digebuk cocolek urun nya juga rutin dapur kur ngakul nyamu cokot kuala kena cepot ku cocolek sungut tuh kuatkeun jebleh bejakeun ka polisi dibuigkeun kamar anyar kene menang pemajikan teh amanat teh cocolek si polongo mah coba nunjuk itu geuningan amanat kabeh ge urang mah teu boana naon kabeh ge nu aya dina jiwa raga urang amanat di Gusti Allah nanaon ge amanat boga mobil amanat kapal amanat sawah amanat
pamajikan ge amanat malah tong pamajikan awak urang oge amanat sok dipasrahkeun kurang sapoe sapeuting 5 kali dibikeun kanu bogana salat ieu urang kali salat salat lain soli sunatan tahajud penting rakaataini mustaqbil kiblati ada Allahu akbar qadsila ini wajah ini saestuna abdi teh Gusti wajah tu madepkeun ka Gusti ti luhur saujung rambut ti handap saipas dapal tinggi sabeuting cingir nyangakeun ka Gusti patoros samawati Gusti ngadamel 7 lapis langit wal arjing 7 lapis bumi ngamiliki langit ngamiliki bumi Gusti hanifa muslimau wa ma ana minal musyrikin conong Gusti abdi tekan agama Gusti agama Islam wa ma ana sanes agama musyrik uti abdi sanes inna sholati wa nusuki Gusti salat abdi wa nusuki ibadah abdi Gusti wa mahyaya hirup abdi Gusti wa mamati maut abdi Gusti hiwaraga abdi sadayana lillahi rabbil alamin nyangakeun Gusti nu ngagaduhan abdi teu gaduh naon-naon Gusti wa sakabeh alam la syarika lahu teu aya nu ngarencangan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu ku kutuna Gusti abdi teh makhluk Gusti didamel ku Gusti kedah ibadah ka Gusti disimpen di bumi Gusti wa ana minal muslimin abdi teh Gusti Islam jadi teu boga naon wal salat dipasrahkeun wal salat urang eta masrahkeun diri teu boga jiwa raga harta nyawa nu Allah urang sok salat bakal teu ngakui komo bangsa harta banda majalah rauh mun awak urang ge nyawa nu Gusti Allah betak pasrahkeun ka Allah Allahu la ilaha hayyul qayyum la tahuru sinatu wala naum lahu tapi sama tapil betak sok urang budak si Nabi sing ngaraji Quran komo jeung harti nama genah tenang hatin Quran di urang papai kurang hiji-hiji sasa huruf hartikeun kurang misal aing harti ka dieu alif lam mim zalika kitabu alif lam mim Allah nu ningakan hati alif lam mim zalika kitabu tah kitab suci Al-Qur'an anu dibaca bieu kudu qori geuning menipulen eta laroi bapihi atuh ulah ragu-ragu deui urang pihi dina Quran eta teu baca bieu hudalil muttaqin eta teh kurenduhkeun ka jamu tarakwa hayang naon Quran mah aya ceuk Gusti Allah kabeh oge nu kumaha Gusti nu takwa teh alladzina yu'minu bil ghaib jalma takwa mah jalma nu yu'minu nu iman percayaeun bil ghaibi kana hirup di jero kubur bil ghaibi percayaeun kana ditanya ku malaikat di jero kubur yu'minu percayaeun ayana surga percayaeun aya neraka nu gaib nu bakal percayaeun bakal hudita mentas siratal mustaqim percayaeun kete di akhirat teh bakal dibere buku amal masing-masing percayaeun jalma nu jeung ke di akhirat teh bakal ditimbang amal percayaeun yu'minu bil ghaib nu takwa mah wa yuqimuna sholata jeung salat 5 waktu lohor asar maghrib isya subuh dipigawe disuruti syaratna rukuna dipidamel kumahna wa mil marjaknahum yumfikun alladzina yumfikuna marjaknahum nu takwa mah dibere rezeki ku Allah dibere sawah dibere tanah dibere kebon dibere mobil yumfikun teu nyaah pake ngabangun madrasah pake ngabun masjid pake ngabun pasantren pake berdiniah teu nyaah yumfikun pake modal budak sakola budak ngaji dikorbankeun teu nyaah jalma nu takwa mah anu kadina walladzina yu'minuna bima unzila ilaika nu takwa teh jelema ragem anu imun percaya iman mahna bima kana kitab-kitab unzila ilaika anu kanurunkeun ka anjeun Muhammad kana kupercayaeun kana Quran wa ma jeung kana kitab unzila anu turunkeun kami ilaika min qabli ka memeh ka anjeun Muhammad kitab Taurat Injil Zabur Quran 104 kitab percaya kadina wa bil akhiratihum yuqinuna kana poe akhirat teh urang bakal hirup di alam akhirat nu takwa mah ngayakinkeun bakal hirup deuk teh urang tuh kitu urang hirup kitu teu kituan yakin wabil airatihum yuqinun kana akhirat teh yakin bakal hirup urang di ayat kabeh ulaika ala hudami rabbihim jamanu kitu mah menang pituduh ti Gusti Allah wa ulaika humul muflihun kabeh jalma kitu mah muflihun jalma nu bagja diasupkeun ka surga moal di neraka keun amin ya robbal
alamin. Itu ngahartikeun Quran dipesek kalian ilmu tafsir kurang. Jadi keteh kurang. Idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'at di mana tiba al waqi'atu kiamah. Laisa li waqa'ati akadibatun. Oh, lain bohong kiamah teh lain bohong bakal heueuh bakal bukti. Idza khafidatu rafi'ah khafidatun kete di poe kiamat teh bakal khafidat dibebaskeun kana kerapak jero-jerona kafirin jeung musyrikin luar Islam. Rafi'atun bakal diangkatkeun ka surga sakabeh jalma Islam jeung mukmin ka surga pangluhurna. Masalah eta Quran. Dihartikeun kurang al-qari'atun ma al-qari'ah wa ma adraka ma al-qari'ah yauma yaqulun nas hartikeun idza al-qari'ah. Heh ai kiamat. Ma al-qari'ah naon kiamat teh? Oh kiamat teh naon? Al-qari'ah wa ma adraka ma al-qari'ah. Saja mah bakal ngajarankeun ka kiamat nganyahukeun kiamat ke amal qari'ah wal qamah yauma yakunun nas ka parosil mabsus poe kiamah yauma yakunun nas dina poe kiamat teh anasu manusa ka parosil mabsus teu beda cara nasabak rata ieu teh julma teh ngampar ketek cek Quran mah ngabohong cek Allah ieu mah rata itu kau apla apa loba gunung ka mana gunung watakunul jibal gunung-gunung aya gunung gede gunung leutik gunung Krakatau gunung Galunggung gunung Carame gunung pokokna mah watakunul jibal kaya gunung-gunung kabeh kal ihnil mangpush gunung-gunung teh teu beda euy cara bulu domba beunang moe anu garing al mangpus diteunun adem dapalengan sia tiup ku sia engke mah cenata gunung-gunung teh cara ada bulu domba dina nu kieu ditiup ngebrul gunung-gunung mah cenah keta tuh rata cek Allah ieu mah cek sibuk cek Allah nya waduh moal Quran ngabejaan ka urang sang di surga kumaha ai di surga pelem teh yeuh Gusti donakeun ka jelema cerewet Gusti ai di surga pelem teh pulen kumaha wa faqiatin katsiratil la maqtu'ati wa la mamnu'ati idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'ati akadzibah khafidatur rafi'ah idza rujat adraja wa mustajibalu basang fakanas haba amasuna salasa wasabul maimanati masabul maimanah wasabul masabul masul wasabiquna sabu bagi hatikeun kurang hati urang hartikeun baca ku sungut wah ulen kan hati genah kan hatena teh faqiatin katsiratil amaq tadamnuah be di surga mah pelem loba bubuahan teh kasirah kan buadeg lamak teh pegat-pegat suk aida dahatang takada kaluhur napalna kaluhur takal di surga mah aya takal mah huni teh apa diharap ge mah di luhur majajar jadi akar teh kadar itu ngagarantung buana ka hanap lamak teh pegat-pegat urang hayang ngadang apel ala bijil urang teh ieu mah gedang bijil deui mah jadi lain jadi samangka terus ganti-ganti 1000 buah sakali mipit kuat aya nu leuwih rupa maka ding kasiratun ngagrebes di surga nah di dunia awewe ayeuna mah 2 cerewet engke mah sugan cepetan ngempor mah meunang 100 kali kok da awewe geus tamekeun engke mah henteu dicau wa najana min gilin fi qulubihim dicabut amok awe ku Allah kabeh amekeun kete aya awe ngaleut ka mana ceuk surga walut ngantai urang mana ya ieu macan urang Ciwangi awe wungkul sok baringuan awe na balalagur kana cuk teh ka mana teh surga eta ngalut geuning muhun seueuran ka mana salaki ka mana ka neraka kunaon tara salat astagfirullah ieu teh ka mana ih pambeket teu aya ka neraka sok musepe judi oh ka neraka teh aja ke mana cuk ke mana si Akang alain bos nyata aja nah bosnya sok korupsi
nya mana tuh di neraka beuteuna gemlung waduh kubot kunaon ngilu atuh neng sanggup kana surga ngalut itu cenah ka neng nyamuhun cenah apa itu bos kubutna belendeu teuing neng sok korupsi ditudel lain buru teh aspal eta Kang baca nama aspal lain jeung nambah eta deng tetang aspal jalan kudu teh duitnya dihakan jadi aspal na butuh burial awena kana Kang kana cerita yo aya ieu bos cangkra cukup kaca panon ieu si neng ieu geulis nu bos tadina mana neng aya pameket ke mana mau ke neraka kunaon sok mau motor bahro cenah baru neng mau kudu batu da bahro oge batu di setoran caca di bayar si paraok baru udah aku karena setik deui beunang maling naon lo padang maling badak pokokna mah mau nya neraka aing ngilu neng angu kenal laka kemana tuh surga pas ngalut jeung Gusti cek malaikat ieu awewe balalagur sok ninguan lalaki naruh ka mana ka neraka apa nu judi mabok tara salat aweuna mah bagus sok mari rada ngabdi panyata berendah teu nyaho marabana mah ka itu ka laki ka neraka aweuna ka surga ieu kumaha keuh awe ieu eta nu sadi hareup ka surga kiai ka kiai keun kabeh leh milik kata cenah da kieu neng kawana ka surga cenah malaikat kumaha cenah keun ka kiai kabeh bawa rek bawa urang ngaregeut lah di mana milik mah ngalut urang nuhun Gusti ceuk urang di pasien istri seueur milik ngalut ai di handap teh culugug neraka euy pamajikan deek jadi handap teh jote peu ceuk urang teh urang mantepkeun kali kenal atuh ka surga bareng si euceuk teh na polongo urang aya penjing pamajikan yang bareng bos bangsat urang aya penjing cadu salat jangan hirup di dunia cadu salat bageurin heureun main duakeun si buru paeh sabab lila teu salat teh bageurin disiksa deui paeh mah buru-buru sakedeung siksa nulungan urang mah atuh kena hirup heureun ngajerok di dunia bari teu salat jangan ngajerok di dunia dia pangeran nyeun Allah di tasawat yang urang ayeuna teu ngawaro jang naon keurin heureun ngagokan kenaik kita imbung mah entong jangan neraka bukan sia hanca kade poho astagfirullah ieu niat tadi teh lain niat tolak udah hajang aja kieu mare kumaha aja pan ieu mah sorogan lain ieu mah balak ai sorogan mah baca ku santi bandungan ku kiai sorogan ai balagan mah ku kiai dibaca ku santi ditulis balagan ieu mah kabeh ditalar gobregan naon ka daek kudu teh yang penting ngaji hanca bener teu hiji niat tolak ilmu teh supaya ridho Gusti Allah dua desa her tilu ngilangkeun kaburan diri masing ilmuna ilmu tauhid supaya kuat iman ilmuna ilmu fikih supaya kuat Islam ilmu tasawuf mah supaya kuat ihsan supaya aya boga adab budak hayang barokah kudu ngahormat kolot barokah cium tangan ka kolot teh murid hayang barokah ilmu hormat guru hayang bangpat ilmu mah adab ka guru masyarakat hayang genah jalan hormat pamarentah tong dipaokan kurang raskina keun nomor kali mana pamajikan hayang barokah salaki usaha hormat salaki rek sarete dangdan sedow lipen pake keli pondes atawa body lotion parak inoi lain hapeuk geura rek sarete sok urang teh ayeuna mah aya geuning nu sareugit dina ongleng meuli ser ek sareto sareungit di kamar teh bau hapeuk jeung da awe cumenos meureunnan malam kemis di beurang teh hayang ngadang sepi jeung peuteuy syukur lalaki lek ka kamar cus hitut si polongo teh da ngebeb emplor sabiji ya seungit hormat di kamar teh sok seungitan prai barang
tay teh inoy ser kurang terus corok kabeh jeung pamajikan ngarebem ayo bak cenah kan kunaon akang benger berasa karana kunaon teuing bae teh sok sare ngebom henteu cenah atuh lalaki teh nu sarareungit di teanganana teh pana rupa-rupa lalaki meureun balik Jumaah meureun aya awe liwat meureun make seungeut teh disusul teh ka imahna dasar lalaki bola herong disusul di sek kalmurna gue tadi berenang potongan bareto datang di Saudi. Di cina akan ngomong kayak itu. Insya Allah, boleh. Barang penting, nomor telepon murun. Barang penting teker sare, net. Nah, nanti itu bulah yang ising. Cukulah kita si palong biji kan aja keluar karena kan yang buku kan si polongo. Karena nama udah tas sudah datang. Si emplon isuk teh meureun eueuh geus beura isuk cok eta cok hol tatang cenai salki maneh penting aya we ya cantik penting teh mah ngisi lah teu beureuh ka masjid cenah beureuh tahajud da kiai urang teh cenah mereka nyok ieu sumpah cek kami mah kawena teh naon ih kapan datang potongan ke Saudi enggak teu dewe ngawangkong nu bener cok ena teh beuring nu bener wani sumpah lewas ya tuh awen atek awen laki ku cicing dapur kieu nyarupan sawah mikir hoti imah teh diputer di jeun radio colina lah peuting ka mana teh peuting naon ieu teh dior galewet nyawana peuting mana kami euceuk anu cenah teuing tahajud teh ku boleh tahajud ai si emplon aya tahajud waduh barang geus tuh baik buki lila wah talila lila leungit cok eueuh ka mana rek ngaji atau hadiah balik burunan pugu geus kawin ka dinya teh meureun aya rek hadiah nyimpang ka dinya buruk teh meureun di mana teh make kolor meureunan barang ek hadiah na ka itu nyimpang dinya meureunan sare sakedeung sore ka dinya jam 8 meureun kolorna tinggalin dewa teh nu kolor karisakeun bejana salaki aing sok ka dieu teuing ceuk ame teh nya teusing coba itu dan teh waduh sageun ku aing cenah ka kamar cenah jor kami mah teu ting pukul ngakut buruk teh lah mur panasaran leos ka kamar mun aya beurek aya kolor dijorok di kolong ranyang wah balik barang tas putih jam tas hadiah jam 10 jam 12 nah cenah sing euceureuh aya jadi salaki serong naon ning teh masih palongo serong naon teh serong naon jelah aya tadi teh make kolor teu aduh make henteu dewe ka di mana leh eueuh geus di Bandung Ngajetik atuh dia kolor dia teh eueuh cenah ini eueuh make teu teu aing mah baru goblok cuma teh dicokot ieu teh ti kamar si tai itil goblok galalut aya nu kitu aya deui resepnya sok lalu dapat datang ka imah nanyakeun lawan urang teh hodam nyasar nya meureun lalakina teh leos ka itu kan karanya ngawangkong meureun ai pantas tolam ai nurana teh timna teh sok di dieu kieu dina ieu digoler ke di dieu dina ka kursi ai tas tolap teh meureun mainna gek di kieu meureun ngurak sorban teh ka dieu meureun kieu tas wangkong barang balik peuting meureun teu ketul bade teh ngantap dipake sorban balik tata kaya jeung aya teh eling teh maneh eling lo kan ai eling teh keluarga eta cenah tiung awe eta sorban mana eta resepna ih eta udah parase rame da di dunia mah nya itu kitu meureun mah rame bener teu kenae urang teu lalajo ieu mah jelema bacikan opat garelut ieu mah aman opat teh ieu mah 3 garelut ieu mah aman 3 teh ieu mah 2 garelut ieu mah 2 aman ieu mah 1 garelut
ieu mah hiji aman ieu mah teu laku-laku ya gitu itu banget tinggal aja tuh kudu cerewet bener tuh begitu jurang teu kudu eta urang mah tenangkeun hate bersihkeun tolap kamari kari pan keleti aya jelema gusuran tempat gusur jualan ka dieu makanya pan makam di dieu makam digusur di gedean panjolono aya makam awewe kagusur tepatna ngabeleger keneh geus 15 tahun cara boeh maot kamari Astagfirullah digotong pinahkeun ka belah tongo keluar jeung aja eta mah pancen mama neng mama Astagfirullah bisa berapa tahun keur si ujang ieu cenah alit terus 15 tahun eta kuat cara maot kamari ngabeleger keneh ayeuna maot kitu alus eta kagusur tahu teh lain alus awe teh husnul khotimah maot sahid eta teh mohon cenah nuhun dipindahkeun panyata cenah tos bubuk kuning kakak coba bari dipindah teh coba seungit 15 tahun di jero kubur buat acara maot kamari cuk urang teh neng ayeuna mah teh eta teh sugan boga amal naon sok ngaji Quran Yasin atau waqiah atau sholawat apaan mama cenah Pak Ustad diwayu nu sepuh ngan ridon metak cenah beleger keneh alhamdulillah paingan coba teh kitu cenah wah kitu ieu dengan ieu mah contoh aya nu kuat balik meureunnan alalakina teh ada tolap kieu cenah menang naon tolap teh ki serepet cair teh teh cenah aya jelema awewe tinggalkeun teh nu maot kagusur di makam tanah dibuka teh 15 tahun tengah buleger keneh cara maot kamari ieu coba teh naon cenah eta mah cenah awewe dicandu ngan ridho cek lakina teh ikhlas teh ya cek awena teh kami mah jenting buruk dasarnya bolonyos eta teu puguh teuing ngomong nanya ka salaki ai dijawab paling nyerem cenah kami mah jenting buruk ye cenah menang kamu kitu sih nanya kan atuh tadi menang kesal cenah neng eta ngomongkeun kitu teh tulis supaya ngomong jenting buruk aras teh ngariang cenah geuning padulis bukan rugrug cenah ieu menang buruk lebih parah eta goblok da teh menang atuh kunaon atuh lalajo urang kudu cerewet manehnya eta mending adat-adatan bapak lalaki tas tolap ilmu ditanya ku manehna deui dibacakeun ka jenting buruk tidak awe goblok jenting buruk cenah kami mah ye teu ngomong supaya cenah eta pan di ngomong kitu teh cenah aras teh neng pan cenah ngarieng padulis geus suan rugrug cenah ye bener dasar atuh rek kumaha bolongo menang tatanya atuh plot geus puguh lalaki cikru hadahaya dilalapkeun langsung hancak ade poho ieu mah ngajarin ka mana eling lah bener teu nah elah gobregan paduli teuing ngan hancak mah hancak ade poho aja urang ilmu akidah manguatan kaimanan fikih mah kaislaman tasawuf mah kaisanan hormat budak ngahormat kolot hayang barokah rezeki murid ngahormat guru hayang mangpat ilmu masyarakat ngabdi ka pamarentah hayang gerenah jalan itu ieu pamajikan ngahormat salaki supaya barokah salakina usahana barokah boga hutang teh babari lunas Assalamualaikum salam nah Kang urang ditagih iraha engke jadi rebo udah kusang mamapia astagfirullah urang deui boga hutang pirasa juta atuh lamun bayar di mana orang hutang lagi jadi usaha ke dagang channel sabar hasilnya sapoe 50 atau 70 gitu ge lamun lembut halodo hujan maca tadi bawa deh balik irana gina enggak jana rebo ayeuna Sabtu ada sok ngomapia atuh jeung urang ka pangeran mentana tuh tanya ka Abah cek abah-babana tadi ka Allah minta mah lieur ka jelema mah tah ngaji Yasin 4 balikan waqiah 4 balikan
penta ka Gusti hang lunas hutang Gusti gitu lah Gusti pada jagoan gitu udang cenah ngaji balik cenah Kang Kiai bisa jeung pamajikan bisa amang patulihi opat Yasin pamajikan wakil opat lunas sakitu wae mah ulang teh geun dagang mah poe ge cenah rek udang jam 2 doa Yasin 4 balikan awen awak 4 balikan ngaruh yang lunas hutang dagang isuk beriak hujan cicingnya dia harus api kendoi ada kemenang ti kalohor orang murid tatangga udah menang 20.000 cenah untuk kain mah ulah tunun cukan jam jajannya budak berjalan kapoe Sabtu Ahad Senin Salasa menang dia barang isukan nek nagih rebo aya kajuk jeung mafia ngahulang peuting ngadua sing getong peuting teh makan isukan kumaha cenah budak itu kudu menang ke karang 50 kumaha 1 juta mainna teh meureunana ka mana cenah Kang dagangna pengkolan nu samen tadinya cenah deukeut pom da aya isuk-isuk ngadorong cangceta cenol ngurunan barang ek mengkol ka itu jalan murid turun ke saban aya apaan sati kota mereka gen ujuk genteng kadu moe atuh murun nunutan curung ka di kono kadu pokok itu tuh goblok bahe wah kono wan ucat ka dieu no apa biji na apaan sa maaf saya menunut enggak sengaja menurut gol wahe karunya jangan dikenyang di sisi hudang cenah punten cenah karunyaeun murid itu na bahe kana got cenah sabarasa eta ieu icaran gede beri 500 ya 700 kewas kehen beri 300 bisa juta jangan papanjangan ya jangan dibaca-baca polisi jangan mau itu beres syarat jangan bertumpak di kegenteng apa sana mah main ngahuleng wah tegan untung tuh kadewe pen garung modal untuk lucat geus teh hanyatkeun bahekeun bae da kana got itu kan gepeng itu didorong balik ke apa elpel teh teu ngalot kikituan cek awena teh siga akang cenah isuk ke sebalik dek teu ngelot ke kolom perang datang gek di harduk nah Kang laku wae tabrak kumaha akang teu luncat akang cenah ulang cenah coena teh nasib cek kiai lunas hutang kakak tabrak akang teu cenah alhamdulillah malah hajat hiji gini gantian teu gantian cenah menruas dewe buka teh 1 juta 3 eta meunang kalau harbikeun cenah geuning eta 1 juta cenah aduh alhamdulillah cenah mun aing ruas leg-leg ge begitu we coenat leg-leg inget cenah boro-boro cici ngahuleng ruas murun Gusti Allah mah sabab ngalengi semalam malam Ahad Senin Salasa Rebo 4 peuting moal Yasin 4 ngalengi sen lunas hutang Gusti mah nyaho Gusti mah kumaha ieu supaya lunas langsung malaikat tuh cenah ti jampang aya apa cek ka genteng engke pelebah pom aya jelema mengkol abrakeun kana eta jelema pek-pek ka sigeula cenah tepak jelema mentak jelema tepak jeleng ka sisi eta cek tubrak itu na cek sina bahe sina mere duit 1 jutanya oh coba kata tenang barang deket diusap pemutna garapak blok belang eta bae marah hutang lunas mah isuk-isuk ngahuleng lakna teu kieu cenah akang cek awena teh tadi dagang di tengah di sisi lain cenah geus 1 juta coba isukan pengkolan rada tengah awena teh cenah sugane 5 juta modal goblok dewek isukan siap boy cacak di sisi nak barang 1 juta bieu lain buat tengah mah sugane cenah tengah mah 1,5 juta siap boy goblok jadi Gusti mah teu salah eta
Assalamualaikum ka kieu geus salam neng mu awewe nanya ieu teh Pak Ustad abdi teh cenah eta sako eta ngaguran TK guru TK nuhun sabaraha yuswa deui 25 nikah can nya teh can yuh cenah pek aing ngorake dicadung ku dewek jeung urang teh gag teh nah atuh ternyata cenah yang naik gaji bisa moal atuh sabari gaji neng ya tak cenangan 500 sabulan sabadi itu dikejar ku cenah kumaha hayang naon hayang naik cenah 700 wae nah ini 700 3 juta leutik kagok cenah ke kepala nage 800 punya abis beli 3 juta atuh aing minta ka pangeran sosok ngirit memang Allah kokoro cek urang teh benar pangeran mah kumaha sing gede gitu yang loba Gusti jangan 500 yang naik 700 200 cenil kumaha sok ayeuna juta duit ke dieu ya kafi ya goni ya patah rojak yasin we penting tahajud 40 penting we tong molor cenah asa minggu lah saminggu jeung urang baca ke dieu ngadu ka Gusti hayang loba duit kitu lah hayang naik gaji gitu lengoh kene mah genah muhun cenah itu anu ngaganggu cenah ada mamah song dina jauh kan murang wirid puting jam 12 tahajud 8 rakaat witir 11 yasin tilu balik cek urang di jakal 1000 menyak kojor moal naik gaji Gusti gitu urang mah sabar sih gede gitu 700 cenil oh cenah pan ke eta na cenah ieu na ge eta na naon eta na kokolna kepala na ge cenah 800 nya ngeulewihan ye mana ai gaji pangeran naon rezeki jelema buru widir buru barang ngaka minggu aya kadinya ikum salam nu ngalamar aya nu ngalamar lalaki anyar cenah kamna-kamna neng tanu ada dua apa dan aja ya was asalaturnya cenah kade ka ibu ge kieu aya cenah na HP ngan aya nambang na HP geuning sili kirim ajon kalau sugana cenah aya barcoh eta di bade rumah tangga teuing cenah katanya neng dieu cenah maksud rumah tangga teh sia atuh nya kumaha mah cenah cenah tuh aya lalaki cenah ka dieu rada pantes gitu siga rada gini kana aku mah mama ya cenah ngobrol naon wadah deui cenah sia cenah abi mah cenah rebo itu jangan naon jangan modal ahad alus rebo 7 had 5 jadi 12 beungar cenah orang-orang cek ieu geus da naekeun dah dijadikeun wae menang 2 minggu 3 minggu kawin budak eta puguh lalaki nate geus gawe di kota gaji nate 3 juta sabulan baik teh cenah kumaha cenah ulin ka dieu jang silaturahmi ka dieu cenah ieu neng anu ka urang mun cenah alhamdulillah cenah sang kawin teh ari cenah nikah ayeuna heeh ya pamegat mun damel eta cenah di eta sonan damel anu sok gaji alhamdulillah 3 juta ieu cenah pan cenah teh ka 500 3 juta setengah lumayan molongo ayeuna 7 setengah sabulan 7 setengah ayeuna badal laki da boga gaji 3 juta lumayan kumaha Gusti mah merena ieu mah yang naik gaji pan hese naik gaji teh aya lalaki boga lagi 3 juta urang eta sebat laki gawe ka itu pan urang geuskeun TK 500 padikan 7 juta 7 juta setengah sabulan lumayan pan eta teh ladang naon ladang tahajud ka Allah minta dibere lalaki ku pangeran nu gaji 3 juta jadi anu tadina 500 teh jadi 3 juta setengah per bulan jeung salaki duaan ye da leutik aing geus menang laki apa udah bikin kebajikan neng itu petak awe mah atuh kadieu kun pan ku amel kabeh ke awe eleh berat teu sieun ku awe masa anu teu sieun pan panggagah teh alo teh nyieun taneuh bumi gagah sombong bumi aing nu gagah ceuk bumi angsun Allah nyieun nyieun beusi ojos ku beusi Allah sia talu eleh bumi ku beusi sombong nyieun Allah seuneu belum halo
alu eleh beusi ku seuneu sombong nyeun cai semor ku cai langsung eleh seuneu eta cai seuneu ku cai sombong cai Allah nyeun angin geber eleh cai ku angin bener teu barang angin keur gumasep digoran tukang sate ngin dia ngin awaro asakeun yeuh macem-macem cek angin teh kepala putas dikiplik kayak gitu asa dagang sate tisu ngin dia ngin siap asakeun ngawar angin ku tukang sate dagang tika asar menang 1 juta balik tukang sate menang duit 1 juta pesakan cicing na kursi pol awewena mana duitna iya ada kan boleh tolong kau lek awewena mah duit tadi kan bikin duit ku awewena cenah kieu mungkin abdi cenah celakeun teh bebas sakadaek heueuh boleh si polongo ku awewe mah langsung dicokot duitna mun penting bebas cenah mah simplon ku awewe mah kejagoan mah tak teu ngalegan atau disok dielegan awewe mah beuh urang kudu sing bisa kieu-kieu emplek-emplek pange awewe mah hiji leuleus kulitna awewe ulah dielegan gawena ripuh ngobehan budak isuk-isuk nyeusuhan teu nanaon ripuh ku awewe kabeh geus leuleus pange pamajikan mah nyeusuhan ngobehan budak nyanyangu nyeun asa kana naon cara rape ngalang karak tengah imah ngaeta naon eta ngaleuskeun awak pes keluar angel ti eta ti kamar adio boleh kudu abdi deui palomo eta kudu karayap lah ripuh kami baca deui ngaleuskeun awak cenah yeuh agak apa daya ngeuhiber ti kamar ngawaro kudu ngawaro pamajikan mah kasalaki sanajan ripuh tuh cokot karari cokot gotong solo cokot barang geus nah barang aing ngalepkeun eta ngalepkeun cangkeng peuting ka kamar mohon ripuh aing macana ulah sing karunya ka istri masih bisa eta anana batak diskusi hormat istika pamegat komo paguru aing adab silih adab hormat silih hampura tas lebaran teh urang sok geuning sesalaman ceuk awe teh neng salaman datang sholat sunat lalaki awe geus siap diuk eta di urang liuk nakor salaman hampura ceuk teh awe heula ngomong maneh cenah ambi hampura dipihukum ku ate geus 20 tahun teu bisa nyugemakeun geuning kamari melem jumaah hayang ku abi teu dibere hampura nya da beak obatan cek laki nate dia hampura ku aing sakali digalino ku dewek cenah wah cenah cabak urang cabak di hampura neng coba neng dipikum kakang 20 tahun sing hampura geun ieu cabak cabak ceulina kohok geun eueuhna naon ade guni le curang siga kebo curang sing eli polongo cenah sia cek laki dara cek awena teh aing ngegunil kieu batur masing kuranting sing kucilap aing na dia kohok ke ceulit teh sok aya we kitu gede adat awe atuh da mah dibete bere emas eta we cangker acung kruna nya gumeulis meuli urang mah teu bisa puluh bikeun wae eta teh gagabah nyah nyeh pul teh urang teh raos kaca imani hol ka dinyampeun badi ruruan boleh si palongo iya tak pada ada kusing bisa eta ngomong kieu urang tas tolap ilmu ngomong-ngomong ceu urang Kang si anu mah golang na ge saanu ulah kitu asa disisit eta lalaki eta misi urang keur kieu pamajikan tas tolap di madrasah nanti mah tolap cenah Kang si anu mah golang na sok kieu ieu mah eta teh ka lalaki teh kuat pes-pesan lalaki teh lain narima apa domo cenah ieu neng akang teh ieu teh barang beku sate hayang nyanekeun neng neng teh sabaragram deui cenah ieu mah can batu ieu 5 gram ieu 3 gram capating teh mungkin kosi tamating ku kelong ngana aing mah celakina teh lamun aing kawasa boga reuji gampang maneh ku aing ka madrasah di emasan
can dongko mah ku dewek sus jeung kolotok aing mah nek sagaduaga dek kain mana sih deng deh kapan hese nyota aing geuning kayak sagan lantai dewek ngaraban sia geur mah tas mingguan ih eta kunaon buat paresan nu kitu tadi mingguan mah orang terangkeun kieu gitu Kang di itu mah aya nu di ruang awe kot buleger gitu kepapetahkeun ku urang akang bisi bade mah mangga gitu mun abi tolak isuk tolak tilu sakalikeun bade saya modar kojor jeung ayeuna teh beureum kitu alus aya mah nu bager hayang dicanu ngeunda moal kuat memangna jangan ka surga lempeng rusep hese koropasan kadu bala lo baru lo jungkrang batak bukti na penunga belegar ke jenting buruk baru dak daripada ulah ngomong supaya baru juga rugrug si polongo teu nyamuk muga-muga urang panjang umur cager bager barokah amin tambah ringkah ngarok kana ibadah amin dikuatkeun berjuang ngajukan agama Islam ahli sunnah wal jamaah amin tos leuwih teu lila teuing eta ka dikuna badeg-badeg teu ngaji mere saware lah padu teuing aing ngaji mah simkeun sok sajam kana mana-mana oge lamun leuwih ngalemur kepada kebadeg ngalemureun ge apa anyole bah kaweta putra di pokoke simkuring insyaallah bukan urang ngadu urang putra-putra menjadi macaraan pasanten aya kuat tinggal ngadiekeun urang putra urang simkeun wasakal ngiring dorong dua silaturahmi ka dieu ka abah ka dieu tadi pahaban pada silaturahmi cen teh aing ngaos bade ilmu di geus di pabrik kuyah dagang kuyah hekna membalayur ka genteng ngebadeg di genteng ge jadi barang nakeun ilmu di tempat ilmu ngan urang ngalap barokah urang silaturahminya ge urang panjang umur cager bager barokah amin tambah dihalang ngarongkana ibadah amin dikuatkeun saurang ngajukan agama sunnah wal jamaah amin guru urang sing dipanjang tambah barokah sehingga ilmuna nyebar di dunia nu parat kahatkeun ngabagyakeun kaluarga mantu khususna umum ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.